kapan hujan keneh Mang Rudinta Biona ke atuh tungguan heula rat hujana, cek tua kampung sanggeus Biona jeung Mang Rudinta paramit. Enya Biona Mang Rudinta kacida teuing baina oge rek nah buru-buru ka imah sagala. Pak RT ieu ngomong teuing basa-basi teuing memang mangarunyakeun ka Biona jeung Mang Rudinta pedah hujana ngaririnci keneh. Ah sawios patua Pak RT atuh da kabujeng kuringna daripada tembal Biona ngomongna teu kebat. Hampir bae mehna keceplosan. Maksudna mah rek ngomong daripada kudu mere duit ka patua jeung Pak RT. Kitu cek Biona teh. Ngan untungna manehna kaburu sadar. Haruh hampir bae keceplosan. Nah atuh ieu semut teh. Untung aing kaburu sadar. Gerentas Biona, tua kampung jeung Pak RT silih reret. Dengar artieun ku maksud omongan Biona. Ngan untungna Mang Rudinta surti. Manehna buru-buru ngabenerkeun omongan Biona. Maksudna mah pun bojo teh bide kaburitan gitu patua. Pak RT eta lantaran teu acan kaburu nyangu acan di bumi teh, cek Mang Rudinta nyambungkeun omongan Biona. Tua kampung jeung Pak RT angger katempo kerung. Tapi ayeuna mah marehna geus arembung mirosea. Kumaha karep teuing cenah urusan Biona jeung Mang Rudinta eta mah, cek pikiran patua kampung jeung Pak RT. Nya atuh ari tetep maraksa rek balik mah. Geus kumaha karep bae atuh, cek tua kampung. Oh mohon hatur nuhun patua. Oge kasadayana mangga permios. Assalamualaikum, cek Biona anu sigana mah geus embung loba omong deui. Ditarembalan ku kabehan waalaikumsalam. Satuluyna Biona muka panto. Breh hujan teh masih kena gebret. Malah pas muka panto oge Biona jeung Mang Rudinta langsung kasaweran ku cai hujan. Tapi najan kitu duanana oge tetep maksakeun arindit. Kabeh nu aya di imah tua kampung ngan saukur gagarodeg. Bareng jeung inditna Biona jeung Mang Rudinta di pipir imah, si Jumanta jeung si Ibro terus bae ngarawaskeun. Tempok kakak euy. Mangsa urang geus kaluar euy. Ayo gawa tuturkeun kakak. Cek si Ibro bari noel ka si Jumanta. Si Jumanta ngan seukur unggek. Tuluy duanana malipir ke ketepan naluturkeun Biona jeung Mang Rudinta ti kajauhan. Di sajian pihak di jero imah tua kampung, Mang Darna ujug-ujug ngarenjag siga bae anu meunang kareuwas. Tuluy manehna ngaherewos ka Paramlan. Cilaka Pak, si Ibro jeung si Jumanta bisa salah sasaran namun kieu mah Pak. Kapan tadi Bapak teh masihan kode kamarannya duaan anu kuda dipaehan teh jalmi nu nampi artos di Bapak. Sedangkeun nu nampi artos di Bapak teh pan sanes Pak Rustam. Tapi Biona kedah kumaha terus kieu Pak. Cek Mang Darna haharewosan. Ngadeh kitu Paramlan oge langsung ngahulang. Euy bener Darna. Buru-buru lain ka ditu keluar. Susul si Ibro jeung si Jumanta. Bijaan ulah jadi bayan jelmana. Lain jalma eta kitu nu kudu dibayan mah. Tapi kumaha Pak alasana? Meureun lamun abdi kaluar carurigan wara di dieu teh. Paramlan ngahulang. Geus kumaha ilaing be atuh alasana mah. Pokona mah ilaing kudu gawat nyegah si Ibro jeung si Jumanta. Giliran Mang Darna anu ngahulang bingung. Kumaha neangan alasana supaya manehna bisa indit ti imah jeung nu aya di dinya ulah sampai curiga. Di sajian pihak Mbah Rustam tua kampung jeung Pak RT katempo heran nempo Paramlan jeung Mang Darna siga nu baringung kitu teh. Pok Mbah Rustam nanya, "Aya naon juragan Mang Darna? Geuning katawisna teh siga nu baringung kitu?" tanya Mbah Rustam. Atuh Paramlan jeung Mang Darna teh mending karenjag. Barang ngadenge Mbah Rustam nanya kitu teh. Henteu kudu naon Bah. Eta duka si Darna tah. Saurna anu kakantun cenah di gaduh ronda basa tadi reureuh sateacana ka dieu. Tembal Paramlan reuwas tapi manehna langsung menang akal. Alasan supaya Mang Darna bisa keluar ti imah eta. Kakantun naon kitu Mang Darna? Tua kampung penasaran ilu nanya. Itu patua tas anu lebetna surat-surat perusahaan Paramlan. Kuring permios heula bade nyandak heula tas di gaduh ronda bide ical manten,
Cek Mang Darna. Maneh oge jadi menang jalan pikeun alasan keluar ti eta imah. Tua kampung jeung sejenna arunggut-unggutan. Kabehana oge nu ngarasa curiga. Percaya bae kabehana kana omongan Mang Darna jeung Paramlan teh. Atuh bilih priogi baku kuring dijajab Mang Darna. Cek Pak RT nawarkeun jasa. Teu kedah Pak RT. Ieu catet ieu. Tembal Mang Darna bari buru-buru nangtung tuluy leumpang merukana panto. Keun wios teuing Pak RT. Teu kedah dijajab sagala. Keun da sidana mah biasa. Paramlan ilu ngomong maksudna mah supaya Mang Darna bisa keluar sorangan ulah sampai diantar sagala ku Pak RT. Oh mun atuh ari kitu mah. Cek Pak RT anu tadi nama geus nangtung tuluy brak diuk deui. Sedangkeun Mang Darna geus keluar ti imah tuluy buru-buru indit. Maksudna rek ngudag si Jumanta jeung si Ibro teh. Hujan anu tadi geus raat ujug-ujug ngagebret deui bae. Malah ayeuna mah dibarengan ku angin anu kacida ngagelebugna. Katangkalan menipatin pelenod, kilat pating bulu nyai, udug pating keleuker. Dina kaen kitu Bionah jeung Mang Rudinta keur laleumpang ngincik di jalan Pilemburan. Hujan onah. Ngiuhan ulah euy sakedeung. Kami masuk riut ari sirah kahujanan teh. Cek Mang Rudinta bari leumpang nuturkeun Bionah. Anu leumpangna bari ngajingjing tas wadah duit. Nya tuh Kang. Nengan heula nu rada ieu. Tuh. Hadapan tangkal buah Kang, rada ieu tuh. Tebal Bionah bari nunjuk kana tangkal buah anu aya di pinggir jalan. Nya teu sok maneh leumpang teh heula ka ditu. Bionah teu nembalan, manehna buru-buru leumpang leuwih ngincik deui nguru kana tangkal buah gede anu daunna rada gempleuk. Dituturkeun ku Mang Rudinta, tapi barang tinggal sababaraha lengkah deui ujug-ujug dunia geuger. Aya gelap ngabentar kana pucuk era tangkal buah. Tangkal buah hurung dorok-dok dahana punggas. Lempeng pisan kana sirah Bionah. Mang Rudinta anu aya di satu kangeuna ruas. Awas Onah. Cek Mang Rudinta bari leungeunna refleks narik awak Bionah ka tukang. Atuh Bionah teh ngajengkang. Nabrakan awak Mang Rudinta, tungtung mah duarana patih jarengkang. Awak Mang Rudinta katindihan ku awak Bionah. Aduh, gara-gara maneh tuh si Onah. Untung sia teu katinggal kudahan buah. Adik sia. Ieu awak aing berat. Cek Mang Rudinta bari setengah ngabantingkeun awak Bionah ka pinggir. Bionah ngagubrak nyanggigir. Mang Rudinta buru-buru hudang. Ari Bionah mah masih keneh ngagoler, teu lemek, teu nyarek. Eureun sigana mah masih keneh kasima reuas kareuhnakeun. Udang sia Onah. Sia mah matak sangsara bae. Udang sia, guat indit. Ini mah matak bahaya. Cek Mang Rudinta bari durug-dug narik leungeun Bionah. Atuh Bionah teh nangtung tapi rada totolonjongan. Lalaunan tuh Kang Rudinta lalaunan. Siga giat naon bae Kang mah. Cek Bionah. Heuh tuh udah bahaya Onah, bisa aya gerak deui. Guat si indit, jangan tempat ngiuan anu sejen. Cek Mang Rudinta bari terus ngenyang leungeun Bionah. Atuh Bionah teh meuni sosolontodan sababaraha kali. Sukuna ti tetarajong teu gatruk. Meuni karasa nyeri jeung mules. Lalaunan atuh Kang. Lalaunan suku kuring nyeri. Cek Bionah, tapi Mang Rudinta teu melire. Meureun kitu nama masih keneh seueul kana kalakuan Bionah anu matak disangsaraeun bae. Awak Bionah digigiat setengah diseret, akhirna mah anjog kana deukeut hiji saung. Sup Mang Rudinta asup ti heula kana jero saung. Awak Bionah dibetot, diseret di ka jero saung meuni ti babaranting. Teu boga rarasaan pisan Kang Rudinta mah, di awak kuring nyeri. Cek Bionah. Daripada picilakaun, damongan sorangan ongko. Ari ngajak teh maneh mah pisang saraeun bae. Coba lamun tadi cicing heula di mah tua kampung nungguan heula raat. Moal kejadian kieu, moal sangsara urang teh. Heuh, hampura tuh Kang, hampura. Atuh disangka teh moal hujan gede kieu. Tembal Bionah. Sakadapan mah duanana ngan saukur caricing, ngajaranteng bari ngarawaskeun kaluar anu masih keneh hujan gede mending ngagebret. Keur kitu, panon Bionah teh kahajang ngareret ka palebah kenca. Katempo aya dua urang jalma anu keuna langtung dina handapeun tangkal gede.
Eta dua jalma sigana teh keur ngarawaskeun ka Palebah Saung, malah nu saurang mah katempo keur ngomong bari pepeta. Leungeunna tujak tunjuk ka Palebah Saung anu keur dicaricingan ku Bionah jeung Mang Rudinta. Si horeng eta dua jalma teh si Ibro jeung si Jumanta. Anu memang ti tadi nutur-nutur bari ngawaskeun ka Mang Rudinta jeung Bionah. Nempok itu Bionah meniruas, langsung bae ngarasa curiga ka eta dua jalma. Kang, itu tuh dua jalma siga nu keur ngarawaskeun ka dieu Kang. Bobo rek niat jahat ka urang Kang. Itu tunjuk-tunjuk bae ka dieu. Cek Bionah bari leungeunna nunjuk ka Palebah si Ibro jeung si Jumanta anu keur ngarawaskeun maranehanana. Mang Rudinta ngalieu ka Palebah anu ditunjuk ku Bionah. Breh bener, kumanehna katempo aya dua jalma picurigaeun keur ngawaskeun ka Palebah eta tempat. Ona sigana mah jalma jahat euy. Bobo rek niat jahat ka urang. Cek Mang Rudinta. Tuluy kudu kumaha tuh Kang ayeuna urang? Mang Rudinta can nembalan kalah luak lieu heula ka pinggir jeung ka tukang. Ona, maneh ini tuh heula tuh luncat jalan kana jendela tukang. Tapi lempangna dodongkoan ulah sampai ka Cideun. Urang cuang balik liwat ke jalan pinggir walungan, leuwih deukeut ka dinya mah. Nya tuh Kang. Tembal Bionah balik dodongkoan ke kateyepan, kalacat naik kana jendela saung anu tukang. Alilingeun katuhuna tetep nyanyepeng tas wadah duit. Jeleng Bionah luncat. Ngan sial, pas jerut teh sukuna ngincek kana Palebah taneuh anu lesang. Atuh Bionah teh disorodot ku budak labuh. Biritna ti teundeut, goak Bionah ngagoak. Aduh, dia cuncurengan aing nyeri, dasar taneuh goblok si lesang. Cek Bionah, suara Bionah kadenge rada tarik. Atuh Mang Rudinta anu kakarek jur turun teh ruas. Waduh, ari maneh onah. Montong tarik teh sia ngajeritna. Nyiar-nyiar bae bahayaeun. Ih, ari Kang Rudinta. Ngaranna ngajerit atuh. Mana aya nu ngalaunan? Lamun ngalaunan mah ngaranna ngarewas atuh Kang. Lain ngajerit. Tembal Bionah dikitukeun teh kalah malik ambek. Ari Mang Rudintana teu nimbalan deui. Panonna kalah culang cileung. Red ka tukang. Breh dua jalma anu tadi teh siga nu keur laleumpang muru ka Palebah Saung. Mang Rudinta sasah kep kana leungeun Bionah tuluy dikenyang. Kuat indit onah. Itu dua jalma jahat nuturkeun ka urang euy. Cek Mang Rudinta bari ngenyang leungeun Bionah. Atuh Bionah mani tetolonjongan deui bae, hampir labuh. Launan tuh Kang Rudinta lalaunan. Ya kuringna sing labuh. Tapi Mang Rudinta teu nembalan, malah terus bae nanarik leungeun Bionah setengah diseret. Atuh Bionah teh mani ti pabaranting. Sababaraha kali ti kolesah jeung ti gatruk, Bionah kukulutus. Dasar harus nunjung aing buka salaki teh. Awas ya lamun babagi duit, moal diberes ya ku aing mah. Kerentas Bionah. Ari jalma nu duaan anu si horeng si Ibro jeung si Jumanta geus dareukeut kan hareupeun saung. Reg duanan areureun heula, sret. Duana ngalalugas bedog. Cuang langsung padanan bae euy Ibro. Awas ya, ulah sampai kabur euy. Ilaing pegatuh ti tukang. Dewek rek asup ka jero saung. Cek si Jumanta mere parentah ka si Ibro. Siap kakak. Tapi lamun geus modal, kumaha euy duit anu dina tasna? Setorkeun ka paramlan deui tak cuang bawa urang bae kabur. Ah bolos ya mah, teu kudu disetorkeun sagala tuh. Eta mah geus milik urang. Geus kumaha we alasanna mah kumangke. Nu penting tugas urang modoran eta manusia geus dilaksanakeun. Heuh atuh kakak, kuring satuju bae ari kitu mah. Heuh geus montong loba teh ngomong. Ileung geuat ka tukang ka ditu. Begat bisin kabur ti dinya. Dewek rek asup ayeuna ka saung. Si Ibro teu nimbalan, buru-buru manehna nguliwat ka tukang. Sedengkeun si Jumanta ngalacak asup ka jero saung. Tapi barang geus asup breh teh di saung geus kosong. Aram ciadol, cilaka euy Ibro. Cilaka kumaha kakak? Mangkana si kakak eleh ke manusia kitu patut. Lain eleh goblok. Tapi manusana geus kalabur. Ah, nu bener kakak. Parisa ku leung di dinya. Pasti kalaburna liwat jalan tukang euy. Cek si Jumanta deui bari tuluy luncat ka tukangan saung liwat kana jendela. Eta bener ieu kakak. Eta tabak sukuna. Tuh ka ditukeun sigana kakak. Bener euy, hayu cuak udah. Pasti geus janjarau. Cek si Jumanta. Atuh tuluy duanan arindit nuturkeun kudu tapak suku Bionah jeung Mang Rudinta.
Ari Bionah jeung Mang Rudin tana keur leumpang ngapayan jalan satapak leok mengkol ka kebon sampe tuluy nurugdug mudun taneuh anu ditincakna meni leueur. Bionah jeung Mang Rudin tah kapaksa leumpangna bari ngesod muntang kana batu atawa kana akar. Jadi sangsara kieu aing mah. Tuh gara-gara maneh onah. Lain nungguan heula raat cek kami ge. Tah jadi nama sangsara urang teh. Cek Mang Rudin tah gugulunuk. Ari Bionahna boro-boro nembalan nu aya manehna bener-bener ripuh. Leungeun nu kenca muntang kana akar atau batu hari dengan katuhuna nyepeng pageuh tas wadah duit teh. Bionah ngansrod mudun lalaunan meni ati-ati sieun teu kolesah. Keur kitu teu kanyahoan ti mana datangna aya kadal norolong kana palebah leungeun Bionah anu keur nyepengan kana akar. Kadal terus norolong deui ka jero leungeun baju, terus mapai kana kelek. Atuh Bionah teh meuni getekeun ngagrubug ruas. Leungeun anu keur nyepeng kana akar dilepaskeun. Maksudna mah rek ngepesin kadal, tapi tangtuna jadina Bionah teh ngaglusur ka handap. Bionah ngajerit, "Aduh, tolong Kang Rudin tah, tolong!" Cek Bionah nempok itu Mang Rudin tah jadina kabawa ruas. Dengan mahna ge replek rek ngarawel awak Bionah. Tapi nu aya mahna oge jadina kabawa ngaglusur ka handap kurubas. Mang Rudin tah oge ngagorowok ruas. "Tolong!" cek Mang Rudin tah katempo awak Mang Rudin tah kugulitikan ka handap kubrag ninggang awak Bionah. Katempo duanana nyalang korah di handap. Keur kitu teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug di pinggireun Mang Rudin tah jeung Bionah geus ngabadega si Jumanta jeung si Ibro. Toh si Jumanta ngantelkeun congo bedog kana beuheung Mang Rudin tah cep karsa tiis. Kitu deui si Ibro mahna oge ngantelkeun congo bedogna kana dada Bionah. "Hahaha, rek kalabur ka mana sia manusia bodoh?" cek si Ibro bari ngantelkeun bedogna. Atuh Bionah jeung Mang Rudin tah teh meuni ruas ka cida, matana bolotot, sungutna calangap. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan Pibados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna. Mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.